Ji, naon? Urang mere pertanyaan mah. Aing nanya ge henteu. Jawab. Oke, siap. Kuya naon anu bisa hiber? Di mana-mana kuya mah nacai lamun teu dina darat, amfibi. Aya kuya anu bisa hiber. Kuya naon sih teh? Atuh berpikir secara logika make nanya kuya naon. Moal mungkin Ji di mana-mana anu ngaranna kuya mah amfibi di cai jeung di Darat. lamun di udara eta mah avatar aji. Make jual avatar. Ya tilu elemen moal mungkin di udara. Aya kuya anu bisa hiber. Ya eta apalah naon eueuh barina geus teh. Astagfirullahaladzim, Bray. Manya teka pikir kitu-kitu wae ge. Ada mana mah aneh nyen pertanyaanana. Maneh nu aneh otakna mentok. Goda temok. Tah tanya ke penonton tah. Oh heeh. Orang tanya ke penonton ya penontonnya dengekeun. Para penonton. Orang arek nanya ya di mana sih? Emang aya gitu kuya nu bisa hiber perasaan mah kuya mah di darat jeung di cai. Aya kuya nu bisa hiber. Nya sok naon da teu apal aing mah. Ku yakin itu burung, Bray. Beungeut maneh hurung. Tidak benar sok burung mah. Di mana-mana anu terbang mah manuk bukan kuya. Ku yakin itu burung. Ku yakin. Ku yakin apa? Sing bener atuh Pak RT.